lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung sakukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman
siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Lur boga anak loba mun jaman baheula
tengah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun zaman ayeuna tantu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman. Urang tarekahan deui sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun ditenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri, masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun kulawarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papanan. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun tenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri, masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna,
jalma anu untu tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untu tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup lengan sakedeng tong dipulas warna hidung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Jalma anu untu tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untu tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama.